kieu aing. Kalau bugana kasih kecap. Dina leteng. Bugana naon? Nya indung geus maot. Bapak beki kawin. Boga kakak dong jawara bae ge bangga. Lucy, coba ya mapang beli kendelan. Ti tadi ge digagaro tengah denge-denge. Laga be boga anak parawan ya duanya. Eueun mantuan indung sama sekali. Kanyawan indung capek balik di sawah teman-tuan. Bisana ngendahar doang, balik ulin dahar modal besar we jeung hardolin eta mah indung ge capek teh dibantuan. Kamana sih barudak? Ti tadi digerakeun ku indung teu kaluar-luarnya. Kamarana si anak digerakkeun ku indung ti tadi teu kaluar-luar. Eta sia digegerak ku indung harengan mah es bae. Makana ge aya diomongan ku indung ti penting ti tah CS, ulah ngomongan Facebook bejeng WA kos nu penting bae eta sia. Naon si Mai esuk-esuk geus ngadi je isin ka tetangga. Sia aya carekan ku kolot losok nerembel bae hirup sia nak jadi kumaha. Nah ge sukene geus ngacacaprak aya naon si Ma? Coba tak mapang beli kendelan ti tadi digegero teu nembalan-nembalan. Naon si Ma esuk-esuk kita meuli kendelan isin aing kasih Joni isin. Honggas aya siambung di titah mah. Titah be adi sia ka ditu aing dek ka dapur rela neuk masak si bapak sia balik. Ih kitu amat teh. Ih, ieu isuk-isuk nenek-nenek geus ngacacaprak bae isin ka tetangga. Neneng. Neneng. Ka mana di isin neneng? Neneng. 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 Pasti ieu masih neneng di pos keur bobogohan jeung si Asep. Dasar sama centil. Kunaon si Sep? Kadeleuna sarardia amat. Karena kene urut kemari yuk kasih Joni. Mun awas si titip manggis dibalakeun eta ku Asep ka ternak lelena. Mana sih si nenek diteangan teu nongol. Sabar be Sep, sabar. Asep manggis sebut sabar eta kasih Joni. Mun nurut ambek mah geus di babet-babetkeun eta si Joni. Enggak Sep, sabar be sabar. Sabar sih sabarnya masih eta teh meuli deun teu sabaran. Embungna teteh nu dititah nita deui kebiasaan. Maneh isin ka si Joni. Isin ka si Joni. Si Joni lagi teu bogoheun ka teteh. Lalu unjak sia ka aing atuh mendingan aing bogo ka si Joni daripada sia bogo ka si Asep tukang arit. Leutang deui sia. Geus lah sok kumaha teteh bae, kami mana kulin jeung si Asep. Hayu Sep. Ayo. Hanggeus kajen ka ditu sia ulin jeung si Asep leutang-leutang sia hop hidang sia di dina. Sia geura ka ditu ulin jeung si Asep ulah balik-balik sia bejakan ku aing ka emak. Ih, kudu aing engkene nu meuli sia. Hi, ngomong-ngomongkeun si kecap. Jadi lapar betul dengan aing lah. Kamarane anak ku aing. Marane anak ku aing. Panawi jijacan. Eta sia. Naon bos? Ya sia dadarinya. Coba tekan lapar belikeun nasi padang. Mana duitna bos? Gedang aing kadinya. Jangan lengir bae anak ku aing geus gajian mah. Kumaha kamu kos ya aman? Aman. Bos. Coba setan mau celana pendek ka dieu. Naon bos? Sekretaris sisiran bae. Kunaon aja lu mah. Mana nama duitna kumaha pake meuli beas bae kabeh. Jadi belikeun obat. Apa ke tadi gajian beneran? Dipake kita ke KB. Oh. Teu bener. Emang lagi indung sama motor nyaeun. Banget sesegelap tang ngaca. Sama anak gua aing kan udah eling. Bikin aing nasi padang ya aing lapar. Sama anak gua aing udah cager. Sialin, coba kadi bikin nasi padang aing lapar. Nah bos duitna. Kadang seset pan ya loba duitna. Tah jeung sia, coba dikorupsi sia.
korupsi dipecat sekoing. Oh bos. Bakal kertu betengah yang 8. Kering balik di. Ayo nanti bos. Anak buahin perangsaran ke wiji. Sah bos. Si Titit, kemana si Titit? Cina menungguan nu lahiran. Lahiran sah, lain kamar geus lahiran. Hari tapan bapak yang ngiriman. Kemana enak? Lahiran sah. Mbena bos. Terus toko jurusan lah bagor. Sekarang bang lapar beteng aing. Coba sih kan patung Liberty. Emang si baraya gitu si Titit, ah? Bos baraya. Tala jereg sia hiji be geus ya mangga kamu. Geus coba tuh gak ada tuh ngabersihan jukut aing. Kamu barala. Aduh. Salah milih anak buah aing, anak buah teu bener hiji acan. Unu bener hiji ge, anu hiji kurang obat, anu hiji patung Liberty, anu hiji gagah teuing. Aing bagian kena gaji bengkel deh. Sial doangan lah. Sah aing nu nasi padang datang aing gegerana keselan. Si Asep mbelen paraban kalau ulin bae. Mari ngarit menang samet kemana meureun teh budak. Mari ulin bae teh budak. Gerak gede siambe, gerak gede aing. Gerak sugih aing, lo miskin bae. Nyawa sia. Heuy. Gerak anakan deui sia aing, gerak kawin aing sekuat yeuh, aing bujangan bae yeuh. Hei. Hei, gerak gede, gerak kanan, gerak kanan, gerak kanan. Kemana dia golokku si Asep? Anak kalah suluh merenan ieu. Hei, aing, jeur. Berenang bae ta budak. Nah, da iya ya golok. Oi, aing meneangan ka mana be ya budak. Tenjinya horengan mah. Hei, karatan kieu golok. Hei. Si Asep ye pagaweana teu bener. Poho, can maraban embe. Sama sayo paraban ge. Si Asep pagaweana ngabrak bae. Itu embe can di paraban aing lieur. Ieu golok deh. Kabeneran sia datang. Ulin bae. Nya mau awewe deui sia. Nah ngajaran saya sia mau awewe bikang ka imah. Aing can pernah mau bikang ka imah. Sia mah emang lagi ngalah ka bapak sia. Mohon bikang ka imah. Pagoeana. Naon deui mohon bikang. Yo siap. Gerang ngalah kayu yo. Menang asing tadi aing menang asah aing. Yo. Ya anterkeun bikang yo, anterkeun. Sing mana neangan naon siap. Oh, Ditu. Sep, anu lobanya ngalah kayuna. Panang. Lah. Aing neuk ngopi heula aing orengan mah nya. Keur tadi aing ngopi aing. Capek aing mereban embe. Si kecap. Kecap. Si aduaan mojok bae bedakan sia koin ka si Joni. bejakeun ka ditu ka busia. Sangaranna teh si Joni heuh. Aing teh sieun ka si Joni ayeuna mah. Sieun ngage ka si Titit aing. Mun awas si Titit mah beak eta ti kemari keneh. Tade ieu mah. Sate si Joni tah busia. Awas koin nya bener sia bedakan sia koin. Ya, ditu teh si Joni. Iya Asep mah aku nantangan si Joni nyen masalah bae. Moal kuna naon? Kemari mah aya si Titit be makan sieun ge Asep. Kemana di
si Jendil. Di tangan teka panggih. Awas ku aing aya balik di sabatan eta si Jendil. Hei Kosim. Kadi ge. Kadi ya. Sia manggih si Jendil tuh. Centil saha? Di aing nu paling centil. Oh, si Neneng. Tuh ditukar mojok jeung si kecap. Bejakeun si Neneng ku aing ka emak. Oh, aing enak balik, aing enak bebeja ka bos aing. Oh, jung. Ma. Aya naon si sia teh jauh kana jajaran bae ngan kaut jantungan bae. Oh, si Jendil keur bobogohan jeung si Asep. Ntar si aing ngomong di mana di sia bobogohana. Di ditu tuh mah di pohon dangder. Hayu mah, hayu. Hayo. Nang baliklah hujan. Ayo, Sep. Ayo, minggu sore. Ayo temu menangan. Ayo. Tama gimana, Tama? Pantas bae sia ku tata sia teteh meuli dalan harengan teu harengan masih keur mojok jeung si Asep. Awas ya sakali-sakali deui kos kitu ku aing mau diurusan sia. Hei, ayo nanti yuk, ribut-ribut bae. Eta si Asep. Di tadi kan gua ingin tadi antarkan eta Bikang. Kurang bisa dibawa-bawa, Asep. Nges, Asep aja bae, Asep. Ieu sia. Sia nu bener jadi yang ngarosok mojok bae sia ngisikeun kolot sia. Ari sia Asep pulang ngisin-ngisinkeun aing bae. Suluh menang henteu.